Geus beak gadekeun sabutuh henteu eureun. Keur listrik jeung sakola unggal bulan teu boga. Yo, rengekeun. Matakna ulah saking posipa budaga deh sagala matak capek hate. Yo, akhirnya mah. Ha iya yo. Dewan Kohar yo. Yang dermawan, baik hati dan tidak sombong. Geus we nya maka urang lah, cukup make KTP. Marane bisa terpercaya yo orang mereng nyem yo. Duit mah loba urang mah bisi nempem ayo. Mana kantong urang? Tadi mandi dia euy. Kutu yo sukanya. Mananya? Duh ya Allah, parek beunghar pa ku geus eueuh deui kieu ka mana nya? Duh. Oh, geuning eta euy. Keur naon maneh ku ayunan di dinya? Kabang moal. Duh, kumaha atuh nya? Manggil tim SAR, mayar ditu Manggil pemadam tuh nya. Meureun paseu euy disemprot teh duitna. Kumaha nya? Duh. Ieu urang kudu neangan solasi ya. Solasi. Solusi. Bodoh taikan we. Geuning hese anjing we. Geuning hese anjing we. Ini ganteng kieu euy. Emang ganteng Juragan Kohar mah. Dahar can. Geus. Mani can. Encan, urang ganteng mah teu kudu mani. Nah, kalah Juragan nu ngajawabna. Emang maneh ngomong yusa? Ieu jeung si ganteng Stephen cing aing. Goblok sih. Ada ngaran Ucing Stephen, ada ngaran Dununganana. Saduh, cing ngalucingnya. Heueuy ganteng daripada jeung Dununganana mah. Sak bisa-bisa wae Juragan mah. Atuh dah maneh mah urang keur sibuk diajak ngobrol atuh. Sibuk kunaon gitu Juragan? Ya, kabeneran dul maneh euy. Maneh bisa naik tangga teu? Ka luhur Juragan? Ka handap. Yuh, ka luhur atuh. Ka handap. Tenang Juragan. Teu mimiti tangkal limus. Balimbing. Tiang listrik. Tanggal kalapan nu batur ge diteh kan? Ngebangsat lu kitu mah. Biasa keur jalma nu susah. Emang kunaon gitu Juragan? Nanya-nanya bisa naik tangka? Tuh, nu ieu. Eta kunaon gantong di dingan Juragan? Geus tong bata tanya, ayeuna maneh naik ka luhur guat. Tangka naon eta Juragan? Cenah ieu teh menurut internet mah cenah tangkal eta tangkal rambutan. Cek internet mah. Mun tangka rambutan mah teu bisa Juragan. Emang sebisa kunaon? Pernah labuh? Henteu. Oh, digaya sireum. Henteu. Terus kunaon atuh? Yo ke Juragan. Bete pernah nembak awewe. Tapi kalau ditolak. Duh, karunya. Kala naon hubunganna jeung naik tangkal? Ya eta Juragan, abi teh pernah nembak awewe hanapeun tangka rambutan. Tong boro-boro naik kana tangkana. Ningalina oge nyeri hate anjing. Matakna mun nembak awewe teh ngaca heula. Tong waka-waka nembak. Moal Juragan. Cepet ya. Erek mah. Moal punten we Aduh. Ayo Stephen balik. Jangan kembali ke masa lalu. Oh no. Ngomong we tangkal lemus, tangkal kelapa, atau disebutan yang listrik sebutan dari tangkal rambutan. Nah we sering kunaon dasar kerak liwet.
Dasar kerak liwet. Ayo biarkan Duh, kumahanya itu dituar nila deui melaknak ah. Jang, kala-kala. Kemarin nanya marah mau atal aja gitu. Naraon itu. Limus ya teh. Limus. ya mang mau krimus nu batur. Oh no. Dasar baraong barudaknya. Daripada eta mah. Daripada ngalius mah mendingan yeuh, mari yeuh. Naon eta mah? Duit eta yeuh. Iya tuh mang lah, gede. 100.000 mah. Kala, lamun hayang duit mah kudu gawe heula. Gawe naon mang? Tuh, tingali Kantong itu Kunaon eta juragan make natangka segala. puguh heueuh urang teh. Tadi mah keur atau urang teh euy. Dur eta non ngapung kaluhur yang sangka daun teh euy. Tah, ayeuna naraneh naraek. Maneh nu naek. Dibere 200 kurang. Nu naek kita teh, heeh. Ada nyekantar aja, kurang dibere 100. Merek mah. erek lah. Urang Siap. atuh nu kitu mah. Urang lah. Geus urang maneh. Urang we. Ya, udah leutik mah cicing we. Yo, mah kudu ngelehan, dak leutik. Ya lahir leutik heula gede heula. Oh, gede heula. Gede heula geus urang heula we lah. Geus. Aya mah duit teh lah. Sok. Gitu. Duit ayeuna. Oh, lamun nu meunang naik. Boga 200.000 lamun anu elek nyekelan aja erek mah. Sok lah, urang meunang ieu sok. 何お前はもう死んでいる。 So, Urang. atok lah. Sok buru-buru naik lah, sok. Pelan lah. Sok buru naik. Bukan nama nu naik 200, nu handap 100 pokokna mah. Masih jadi nu naik ya teh euy. Kala perjanjian anak kumaha teh teh. Ada menang suit nu naik leun. Puguh heueuh, nah jadi si eta nu naik nya. Kagok lah. Sok atuh lah buru lah. Menang ya juragan. Bunga. Aja. Aja ni ya. Aja ni kayak ni. Bunga. Ya lah, alumkan. Ulah jadi jalan mamaku udah menghormati kesepakatan. Pokoknya aku mah Oh, satu. Masa capek-capek kaluhur ulang. Masalah naik. Urang geus naik geus jangkung. Mana mah balikan deui kunaon atuh? Jadi jalan mama kudu menghormati kesepakatan. Ngoin eleh suit naik perjanjianna kumaha tadi. jadi eta naik yo. Bae atuh yo, geus aya nama duitna bagi 150 ewang. Ngeus engke teu kaci. Perjanjianna anu naik 200. Sok atuh naik lah girukeun. Sok buru maneh naik. Naik lah. Ceklan mah. Urang nyekelan lah. Oh, sok naik. Ceklan matakna. Oh, Udah segala itu. Astagfirullah. zaman irayu kan. Tah, urang ieu juragan. Tepo, ayo sian eueuh, duitan eueuh. Kala. Eueuh, tepo. Terus benar aya juragan tuh. Sok turun. Sok mana enak turun. Mung juragan bar ieu mah. Nah, iya jangan pakai kalian teh. Mesti luhur loba duit, pohokan dihanap. Sok turun lah. Kurang pere 100.000 ya? Benar. Oh, cenah 200 naikna. 200.000. Oh, ayo urang mana 100.000. Kalau kan ya katongan yuk. Oh, iya, iya. Nah, sok turun. Ya, maneh ku sabab nyekelan taraje beres 100. Ya, Sing kaget pesan dinya. Engke minta 50 jadi 150. Ewang enggak? Nya tuh hayang urang naik, urang belaan nih kalau ieu teh welaan hayang nang kantong. Nah, we minta. menurut dihandap mah. Oh iya terakhir teh di tetangan nerbian suruh.
Sok, buru turun mana lah? Mah turun na ieu hit. Natara ge. Kemananya? Oke. Juragan, weh. Wala rating atuh anjing. Wala rating atuh anjing.